Ngagentos sapre kasur anu kahiji sareng nu kadua dilajengkeun uang anggur siang-siang. Nuhun teman-teman sataacan meresan kamar ayeuna mah urang meresan tengah bumi heula. Barala ku acuk tilepaneun bari jeung digaleyan ku si Upus. Tingali si Upus meuni enak galeuh calikna. Raoseun we tingalinya ibak calik dundungan nama capek beberes. Atuh kali-kali mah bantuan meresan. Di oge urang buka-bukakeun jandelana teman-teman. Ame hegar we aya hawa kalebet. Raoseun mah pami beberesna nyubuh keneh kitu adem tiis. Udah ayeuna mah boro-boro hoyong nyubuh geuningannya nyiapkeun heula Neng Zara tadi teh sakola. Keuneh antop ieu mah tilepaneun urang digunukeun we di juru. Ayeuna mah urang bereskeun heula anu pabalatakna. Nyata atuh danya sagala aya, ieu teh aya pupur, aya minyak telon, tiras Neng Zara tadi angkat sakola. Anduk lurjeun di ditu di dieu, teh acan di kamar ieu teh beresaneun sami. Bari pas nuju meresan ngakutan sarung bantalna mani ka ambeu hangi. Mohon teman-teman teh acan digentos ieu teh samingon. Mataknya ayeuna we urang digentos sakantenan saprena sareng-sarung bantalna. Tuh kapanan segernya digentos mah kantenan sprena bunga-bunga. Sae kitu endah katingalina. Tapi anger we ketangnya si sarung bantal mah henteu sakandungan sareng si sprena. Kitu we geuningan benten rupa. Nyata atuh da muhun sok sesah pami hoyong sarung bantalna anu sarami mah. Kapanan pami meser spray sapaket nu dipasihana sarung bantal 2, sarung guling 2, sareng sprena hiji. Muhun janten kirang kitu soalna bantal di bumi aya genepna. Kan wios saur abi teh warna-warni oge nu penting mah di sarung bantalan. Satos kamar anu kahiji ayeuna lanjut ka kamar anu kadua. Masih sami we giningannya sarung bantal sareng sprena warna-warni. Tuh ya dapat damelan mamah Neng Zara mah numpuk-numpuk seseuheun. Muhun nyata eta tilepaneun seueur keneh teh acan rese ayeuna seseuheun seueur deui. Oh muhun teu payur aya nu naros teteh cenah si Upus teh jalu bikang. Tah jawabanna bikang ya teman-teman tingali ieu anakna saopat-opat bari gregeteun hoyong nyoco hiji-hiji. Tuh ojeh we kalakuanna teh. Tapi muhun teman-teman sok kahibur aya si Upus sareng anak-anakna. Bari jeung bingung ketang pamingke anakna tos arageung kumaha kitu. Wah pabalatak meureun di bumi teh. Ayo saha di dieu teman-teman anu resep meh engke pamitos ararageung ku abi bari dipasihkeun ka teman-teman. Cung we ngacung anu hoyong ieu mah. Tapi omatnya dirawat disayangi anak Upusna. Tapi eta oge engke nya pamitos ararageung kitu anak Upusna. Pami ayeuna mah mangkarunyakeun kitu gegeletekan keneh arali. Tah di dieu oge meresan kamarna atos ayeuna mah urang ngalih ka dapur. Disapukeun we ieu teh dari kepelna mah atos kamari sonten kitu. Nyata pami abi nyalira mah tara unggal dinten ngepelna. Atos cekap we saminggu 2 kali mah. Terkecuali di dapurnya teman-teman sok sering di kepelna soalnya sok masak geningan. Tuh alhamdulillahnya teman-teman rengse oge pada melantai. Bari ngalieu ketang kagigir eta teh satumpukan keneh tilepaneun. Keuneh lah hengke we nyaose bari ka mana cara rape harareudang ayeuna mah. Mungpang-mungpeng gaduh keneh anggur merah kitu salalegar ieu teh amis haseum raos dituangna. Anteng we bari ningali berita cenah plastik mararahal nararaek bakal aya acara nyana keresek ti bumi balanja teh. Atuh hayu we nararaek